Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abda'an nidamal wujud wakhtara amahiyatil asya'i bimuqtadal jud wa ansha'a bikudratihi anwa'al jawahiril aqliyah wa afadha birahmatihi muharrikatil ajramil falakiyah wassalatu ala zawatil anfusil qudsiyah al-munazzahati anil kidwaratil insiyah khususan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil ayati wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina lil hujaji wal bayyinat amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Wa qala aidan man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Al-hadis. Wa qala Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali wal ajabu kullal ajabi min arba'atin ahaduha min akilin ghairi alimin wasani min alimin ghairi amilin wasalis min amilin ghairi mukhlisin warrabi' min mukhlisin ghairi khaifin. Anu dipihormat sareng dibanggakeun panitia pengatur acara atana PMC anu parantos masihan waktu kasim kuring. Mudah-mudahan ku Allah
sing dipaparinan ilmu anu seueur tur manfaat. Manfaat ilmu lain saukur gagah ngajina, lain kupeda hebat maca kitabna, lain saukur katalar alpiyahna, kaharti fathul mu'ina, ditambul jamul jawami'na, sanes saukur eta. Tapi nu disebut ilmu manfaat alladzi yanbasitu bis sadri si'a'uhu, cahaya ilmu, sorotna ilmu ngajadikeun jembar kana hatena, wayan kasipu anil qalbi qana'uhu, penyakit hate, ujub, ria, takabur, hasud jeung sajabana leungit ku ayatna ilmu. Lamun ningali takrif ilmu nafe seperti tadi, apabila aya jalma dimanfaatkeun ku Allah ilmuna, maka geus eueuh picarekeun. Maka pamudah-mudahan sasieun sabeunyeun ilmu nu aya dina diri urang, mudah-mudahan wallah sing dimanfaatkeun, amin. Tetapi ilmu lain segala, sabab lamun hayang salamet tina murka Allah, naon ilmu bisa ngajamin teu saeutik Allah ngadamel contoh bar sisok kurang kumaha ilmuna, kurang kumaha amaliyah, tetapi naudzubillah maut nasuul khotimah, naon nu salamet ku pedah pangkatna kawalian belum tentu. Saha Bal'am bin Ba'ura diabadikan di dalam Al-Quran. Bal'am bin Ba'ura seorang waliullah, ijabah doa. Apabila Bal'am bin Ba'ura ngadoa, cik hiji riwayat pintu langit muka nepi ka aras, dina pada ijabah doa na Bal'am bin Ba'ura. Tetapi ketentuan Allah kedah suul khotimah, naudzubillah Bal'am bin Ba'ura paeh nage ngelel seperti anjing. Ocenak ku jabatan bisa salamet tina murka Allah belum tentu. Kurang kumaha Fir'aun, kurang kumaha Namrud jadi raja, jadi pangawasa, tetapi paehna atawa hirupna jauh di Allah. Jadi saha nu bakal salamet tina murka Allah? Hanyalah jalma anu sadar urang makhluk Allah khaliq, siap diatur ku Allah, narima karena ketentuan Allah. Allah tidak melihat status sosial anu ditingali ku Allah, kebersihan hati urang, sejauh mana rasa pengabdian urang kanu ngajadi khaliq sebagai sang pencipta urang. Mudah-mudahan urang ku Allah ayeuna ridho, amin. Para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, oge para qori sadayana. Hapunten, kusim kuring tetiasa disebutkan satu persatu jenenganana. Namun insya Allah pengirangan rasa takdim, rasa hormat sim kuring ka para guru sadayana. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang ku Allah sing dipaparinan yuswa anu panjang, dipaparinan kesehatan, dijembarkeun milik rizkina, sehingga tiasa terus ngabina ngadidik urang sadaya kana jalan anu dipikarido ku Gusti Allah, amin. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa atau Bapak Lurah,
beserta jajaran sadayana kepengurusan kepemerintahan. Mudah-mudahan ku Allah dipaparinan kakiatan kalancaran dina ngajalankeun kepemerintahan di daerah urang. Amin. Utamina teristimewa sepuh simkuring guru urang sadaya apa sakeluargi di dieu beserta pala putra anu dina danget ayeuna ngayakeun babaraha walimah diantawisna khatmil Quran sareng haul tuan syekh. Mudah-mudahan apa sakeluarga ku Allah dipaparinan kesehatan simkuring bunga dina kesempatan ieu tiasa ngiring hadir di ieu tempat, tapi aya ningali kieu mah masih aya kene kegiatan khatmil Quran babaraha qiraat di aos bunga hadirin. Sabab lamun rek ningali kaum lembur mah ye terkadang aya hiji lembur anu teu hiji-hiji acan nu masantren. Aya ningali kieu mah asa kubu mah loba keneh nu masantren. Lamun loba keneh nu thalabul ilmi ciri kiamat ge jauh keneh. Tapi lamun rek ditingali kaum lembur aya hiji lembur bener-bener eueuh hiji-hiji acan nu masantren. Naon nu dikhawatirkeun emut kana cariosan baginda Nabi dina hadisna 14 abad yang lalu Nabi nyaurkeun kieu, innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal ibad. Cikiji kaul cikiji matan minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nabi nganggo huruf taukid, sesungguhnya Allah moal nyabut ilmu di para hamba di manusia dengan cara dicabut begitu saja. Moal tepuguh-puguh kiai leungit ilmu na moal, tapi cara Allah ngalengitkeun ilmu alat agama walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, tetapi dengan cara dimautanana para ulama nu boga ilmu. Di daerah Simkuring, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, tos hampir teu aya kasepuhan. Tinggal kami budak leutik. Sedengkeun eta hayang jadi kiai, tapi nu boga ilmu hese. Ayeuna pan ilmu aya 12. Lamun rek diaji kabeh keur satahun satu pan 1 tahun berarti 12 tahun. Tapi kadang-kadang jelema santri juz ama bae 3 tahun. Boro-boro kana qiraat sama. Ngaji amil bae 2 tahun. Teu mancat-mancat. Mas santri nama 5 tahun. Ngendi imana 4 tahun setengah. Coba lah eta. Sedangkan para kesepuhan parantos kaya tidak menutup kemungkinan hadirin daerah urang daerah santri, lembur urang lembur pasantren, kabupaten urang kabupaten kiai, apabila tidak dipersiapkan kader calon pengganti ulama, tidak menutup kemungkinan neangan imam sholat ge hese. Ini terjadi. Mana terjadinya? Salah sawios apabila datang bulan Ramadan sok aya kantos ka pesantren Simkuring menta santri rek dijadikeun imam sholat, imam tarawih. Pak Simkuring nanya naon eueuh nu bisaeun? Kumaha jawabanana? Moal ka dieu cenah kami lamun aya nu bisaeun. Eta provinsi Banten keneh Pak mau lebih jaga lembur kan ini nggak jaga etika
Ittakhadan nasur usan juhal, apabila geus eueuh para ulama anu boga ilmu, engke jelema bodoh bakal dijieun kiai, jelema bodoh bakal dijieun muhakam, ahli fatwa. Lamun geus kitu kajadian, pasuilu fa'abtau bi ghairi ilmin, eta kiai bodoh ketika ditanya soal hukum bakal ngajawab, gengsi pan si kiai itu. Tapi bi ghairi ilmin, tidak berdasarkan ilmu agama, lamun ngajawab geus teu make ilmu Allah, padallu wa adallu, sesat tur nyesatkeun. Contoh, misalkan aya nanya kieu, Pak Kiai, di kampung saya ada sepasang remaja, pemuda dan pemudi ngahiji kumpul kebo. Ngerti kan bahasa kumpul kebo? Bagaimana itu kiai hukumnya? Misalkan ya nanya ke kiai bodoh teh ya. Mungkin kiai misalkan nanya, kenapa mereka bisa kumpul bersama? Atas dasar apa? Misalkan atas dasar suka sama suka. Mungkin kiai bodoh. Atau boleh kita suka sama suka. Tuh. Mungkin apa nanya ke dalil? Mana cina dalil na kiai? Ar-ridho sayyidul ahkam. Oh, error banget. Ar-ridho mah teu naon cenah. Eta lamun kitu kajadian acak-acakan. Daerah kidul keneh, kalau yakin juga nya. Puasa Ramadan saminggu bah. Lamun mulai puasa poe Minggu, eta puasa nepi Sabtu. Datang poe Minggu lebaran. Pan Hollywood ah diteangkeun ku MUI setempat, kunaon ieu bisa puasa jeung saminggu, diteangkeun tokoh ya ulama lah didinya. Kumaha jawabanna? Cenah pan kami ieu puasa Minggu atuh puasa mah cukup datang ka Sabtu. Kumaha sababna? Sabab Minggu mah geus dipuasaan. Tuh ngahukuman make logika, lain make hukum Allah. Lamun geus kitu kajadian atuh sesat, atuh acak-acak, maka bunga simkuring. Dina kesempatan ayeuna masih seueur kana para santri anu cicing di pasantren memperdalam ilmu agama Allah, maka doakeun kurang para santri, mudah-mudahan sing hasil ilmuna, mudah-mudahan ku Allah sing dijantankeun ulamaul amilun. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di kampungan namanya aya sabaraha kakak di dieu? 400 kakaknya Pak. Eta kakaknya lamun keur boga anak 2 sewang berarti anakna 800. Lamun keur 2 sewang eta segenteun pan aya 7 aya 14 ge. Eta ngeulieuh kene keur ngitung 2 sewang beh per satu kakak anakna 800. Aya sabaraha ratus rumah santren di dieu. Ngadenge nu hataman hiji. Lamun misal ke rumah santren aya 10, berarti di 5 keluarga sesakna kana neraka. Kumaha sababna? Sebab ngadidik anak kewajiban urang kolot. Magahan tauhid, magahan makhrajul huruf, tajwid, qiraat, segala rupa tentang sholat, tentang tauhid, tentang fikih, eta kewajiban urang kolotna. Maka apabila urang teu mampu, teu bisa, maka wajib pikeun kolotna nitipkeun anak kanu bisaeun, bahasa di urang mah dipasantrenkeun. Hukum nitipkeun anak pikeun kolot nu teu becus makahan anak sorangan, fardu ain, wujuban ainian, wajib ain. Lamun henteu doraka ka hulu-hulu. Murukana kumaha? Lain kewajiban kiai, wajib anak mah kewajiban kolot mah. Kumaha urang rumah teu bisa titipkeun anak urang kanu bisaeun, jeung urang aja ngaji. Coba eta hadirin, lain fardu kifayah lain fardu ain. Urang bahas
para wali santri, para alumni, para santri sadayana, para jamaah, mudah-mudahan kempelna urang di dieu sehingga jadi sabab wasilah hirup urang aya dina ridho Allah, amin. Maut urang aya dina rahmat serta magfirah Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Aya keneh teu wali santri nu can balik? Aya. Eta wali santri orang tua anu masantrenkeun anak komo sampai anakna disalametan didoakeun ku guruna khatam Quran, maka orang tua tersebut calon ahli surga. Losok Nabi Bita lain Nabi Bita ulama mana dasarna sagala ge ngomong mah kudu jeung dalil namun gitu. Sabab lamun kurang memponis hukum tanpa dalil cik usul fikih termasuk kuadeh cacat. Hukum ayat elat eueuh eta rusak. Takhalluful hukmi anil illatil mustanbatoh bila maniin au faqdi sartin. Hukum tinggalin ku elat, hukum ayat elat eueuh. Gitu. Seperti kumaha? Seperti anak boga kawin henteu rusak eta. Tah ieu mana kan tadi? Orang tua nu boga anak di pasantren eta orang tua geus boga jaminan, geus boga tiket surga. Naon dasarna kan gitu? Aya salah sabios hadis kieu. Man kana yarju liqa Allah. Man lafad man siagil umum saha bae jalma orang mana bae rek pejabat, rek rakyat, rek orang kampung, rek orang kota, rek si sugih, rek si miskin, kana yarju liqa Allah, yang berharap, yang menginginkan, ingin bertemu dengan Allah, pertemuan dengan Allahnya aya dina karidhoan Allah, maka fal yukrim ahlallah, maka hendaknya muliakan keluarga Allah. Cik Nabi. Sahabat bertanya, pan Nabi ngomong-ngomong Allah boga keluarga, pan Allah malam yalid walam yulad. Pan Nabi ngomong-ngomong Allah boga keluarga, naros ka Rasulullah. Cik para sahabat, punten ya Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlun. Punten ya Rasul, naon Allah gaduh keluarga? Diwalar ku Nabi, dijawab ku Nabi, naam Allah gaduh keluarga. Makin bingung sahabat. Naros deui, manhum ya Rasulullah, siapa keluarga Allah? Dijawab ku Nabi, ahlullahi fid dunya, keluarga Allah di alam dunia, alladzina yaqra'unal Qur'an, orang-orang jalma-jalma yang membaca Al-Qur'an. Maka cik Nabi, man akramahum, siapa orang yang memuliakan terhadap para pembaca Al-Qur'an, faqad akramahullah, maka yakin Allah akan membalas memuliakannya. Cara ngamuliakeun anak itu kumaha urang bae. Urang teu boga anak di pasantren, muliakeun para pembaca Al-Qur'an dengan cara bantu urang biayana, fasilitasi ku urang pesantrenna, itu pun sama memuliakan Al-Qur'an. Malah wa a'tahu al-jannata, orang yang memuliakan terhadap para pembaca Al-Qur'an, maka akan Allah berikan surga. Atuh komo nu maca Al-Qur'ana, nu ahli Al-Qur'ana anak urang, maka simkuring boga kesimpulan, orang tua anu boga anak dari pembaca Al-Qur'an geus yakin boga jaminan dibere surga ku Gusti Allah. Amin. Tapi sebaliknya, waman ahanahum, siapa orang yang menghinakan,
Cara ngahinakeun anak banyak, baik dengan cara tidak mendukung atau anak teu diajar Al-Quran, sama itu pun. Sabab keur bisa maca Al-Quran endah salat Nabi. Sabab salah satu rukun kaul di dalam salat adalah membaca Fatihah. Maka sahaja manu ngahinakeun maka Allah bakal balas dihinakeun. Kitu wa adkhalahu an-nar, bakal diparekeun ka neraka. Naudzubillahi min. Kulumah bapak jeung ibu boga anak cicing di pesantren memperdalam Al-Quran, sabab jika terangan bagi orang tua anu boga anak membaca Al-Quran jadi ahli Al-Quran, tina sahuruf Al-Quran akan memberikan nilai kebaikan pikeun orang tua 50 kebaikan dari satu huruf Al-Quran. Sedengkeun anak urang tunggal isu tunggal sore tadarus ngaderes Al-Quran luar biasa. Amal anak, amal kolot. Nah, nu dipigawe ku anak bakal datang kanu jadi kolot. Pokona mah kolot nak boga anak jadi ahli Al-Quran mah paeh nage peureum. Oke tidak? Paeh nage bunga. Sabab naon? Sabab jaminana luar biasa. Doa pisadayana simkuring tina motivasi hadis nu ieu. Simkuring membuka lembaga di daerah Cipucang, Desa Curug Barang, Kampung Saberangsari. Ngadambel lembaga pendidikan lah Balai Rombeng, tapi rek diniatan dihususkeun pikeun ngadres Al-Qur'an. Sabab naon ku kabita karena keterangan-keterangan nu diungkapkeun ku baginda Nabi. Sugan urang da ku hayat ka surga ku salat mah salat nu mana? Kadang-kadang awak doang urang di masjid ge hate mah ka mana? Gitu. Kadang-kadang urang diga nu heueuh meureun kiai mah geus ikhlas gane. Kadang-kadang ngariung teu dibere berkat mah ku kulutus. Masya Allah. Sugan harta sasieureun sabeunyereun dipake kurang pikeun ngamulyakeun memfasilitasi para pembaca Al-Quran. Sugan urang di jero kubur sanajan jatah siksaeun teu tulus. Eta harapan simkuring doa pisadayana. Utamina urang doakeun di pondok pesantren. Pondok pesantren naon ieu? An-Nurus Suhud, Al-Quran Nurus Suhud. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan wa nafi'an lana wa liman ba'dana birahmatika ya arhamar rahimin. Hadihi darullah wa fiha ibadullah wa amirha ya Rabbi biwajhika ya Rasulullah. Allahumma ij'alna wa auladana min jumlati ibadika salihin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa auladan sulaha wa auladan sulaha wa auladan sulaha wa shifa min kulli da bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil enggak doang berkat dibagi tinggal balik terus kan ya menahan ya ada yang kan ngen para bapak ngaran-ngaran ibadah mah di mana ge sakit. Iya lamun teu isin mah hayang balik. Ngen isin ka pegat. Jalanna ka dieu. Wah ya itu nya. Kira-kira eta. Sabab kieu nya. Kukula lamun dibejakeun
jalma di daerah kula bae mau dicakeun daerah dia ada apa di daerah kula eta lamun diajak ngaji loba alasan Pak carapet ya 1000 itu usim nyawa teh malah misalkan kieu bah ayo urang ngaji berapa itu ceng abah masih sibuk di sawah keba ya beres nyawa rek ngaji aja misalkan bah ayo berjamaah waduh tekau ke pasar usim nyenggol tah eta jalma nu kitu jalma kumaha eta lamun dibejakeun ku kula moal kasinggung ya moal marah moal pundung moal mereongkos lain urusan kami aya keterangan kieu ihalatuka al-a'mala ala wujudil firogi min alamati ru'unatin nafsi ihalatuka mindah kenana anjeun al-a'mala kana amal soleh ala wujudil firog dipindahkeun kana ayana kaberesan hayu bah ngaji kebae geus beres nyawa hayu bah berjamaah kebae geus teu sibuk hayu teh make tiung nutupan aurat kebae geus kolot kiwari mah hook menang diri bonding misalnya gitu maka jalma nu samodel kitu min alamati ru'unatin nafsi ciri kumprung hate kumprung deh bahasa Jawa bahasa logat lamun cik bahasa Pandeglang mah kumprung eta stres eta ngadulur jeung edan eta masih babarayaan jeung polongo eta masih sadulur keneh jeung dempet berarti lamun aya jalma diajak ibadah engke bae ditunggukeun kana aya kaberesan cik manehanana ke geus disibuk rajin ngaji maka jalma nu kitu ciri jalma polongo lain cik pula ya cik keterang naon sababna disebut jalma polong sahanunya masalah aja kayak baik cina kula mengaji na geus beres nyawa naon urang ngayakinkeun umur rek nepi ka beres nyawa kayak baik cina kula mamake tiung na geus kolot naon ibu ngayakinkeun umur rek nepi ka kolot baliyah tatipuhu al maut balitah kamu disabar ke modal deui dengan jiwa henteu maka jalma nu diajak ibadah loba alasan nu kitu ciri jalma polong awas lain si kaji ayam ya bisi kieu doang pulang ka masjid panggih di nomor pulang ayo urang ka masjid urang bae dia anu teh kaul polong dia ulah tong kitu oh mau cik haji ayam ge polong we teh sambut pulang ieu mah lain pikeun ngapolongo batur dan ngaji mah lain kabentaran batur ngaji mah jiga kareta lempang dina relna ulah marah ka kareta lamun urang katabrak kareta lamun urang aya di jalan kareta berarti salah urang aya di jajalaneun kecuali aya kareta kajuput nabrakan urang jalan eueuh tah eta mah karana kareta kaluar tina rel mangga rek bicarakan we urang masinisna karena eta mah kareta kaluar tina rel maksudna kumaha ngaji teh kitu lamun ieu ngaji nyacahkeun nas Al-Qur'an ataupun hadis ataupun ijma ulama kemudian nembak ka urang lain salah pengajian berarti urang aya di jajalaneun kecuali kiai nyacahkeun Quran lain nyacahkeun hadis lain nyacahkeun tentang keterangan para ulama salaf lain nyuarekanan ka urang amprekan cabok ari wani mah ngaranna kiai ngacaplak terus ya
Kenapa nih nya ada ikut? Yang udah 20 menit. Tadi kita main lah kebal-kebal gitu lagi. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Harusnya tukang kamera. Dia banyak pula. Dina kitab Minhajul Abidin. Salah sawios kitab karya Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali, populer namina Imam Ghazali. Saurna salah satu karya terakhir adalah kitab Minhajul Abidin. Tasim kuring emut dina halaman terakhir dina kitab tersebut. Sabab sok kederesan jeung barudak kada inget keneh. Dina halaman terakhir aya redaksi kieu cik Imam Ghazali. Wal ajabu kullal ajabi. Ain jimba. Ajab maknana gawok lamun cik santri. Lamun cik bahasa pandai gelang mah aneh. Wal ajabu kullal ajabi, aneh saban-saban aneh, berarti aneh narosa teuing. Lamun aneh narosa teuing cik orang malimping disebutna melengep. Ngerti tadi dia melengep, Bob? Nah, lamun aneh narosa teuing eta disebutna melengep. Wal ajabu kulal ajabi lempengkeun ari nu malengap min arbaatin aya opan cik Imam Ghazali. Mana hiji-hijina? Ahaduha nu kahiji jelema malengap tinu opan min akilin ghairi alimin, jalma boga akal teu edan teu naon normal akal nyaho bahwa ieu geulis ieu mah goreng, berarti normal akal. Tapi goiri alimin teu boga ilmu, hartina otakna teu edan teu naon normal, tapi teu daek ngaji teu daek sakola, maka nu kitu jalma malengap. Ih, tadi kayaknya udah ngomongin melengap. Balik. Cik Imam Ghazali jalma nu melengap aya opat. Hiji, jalma boga akal teu edan teu naon normal akalna, tapi teu daek ngaji teu daek sakola teu daek belajar, dahar mah beuki udud gembul, jajan hayang, ngaji henteu, sakola henteu, nu kitu jalma aya eueuh dina melengep. Ceunah kumaha nu edan teu masantren teu melengep teu naon kan edan ieu ieu mah normal sehat akal, tapi ngaji teu daek sakola teu daek, dahar mah gembul, eta nu kitu jalma melengep. Tah nu kitu mah mending parabkeun ka maung kudu. Jadi parab maung ameh maungna minggu. Pan aya dongeng eta. Wios kula dongeng. Dongeng eta 50% bohong, 50% wadul. Ini dongeng. Pancik guru yong ulah ngabohong lamun ngaji. Sabab lamun urang ngabohong rek kumaha omongan urang jadi hikmah pikeun batu urang lagi bohong. Lamun rek ngabohong bejakeun ieu mah bohong. Tapi kan tadi ku batu. Berarti bejakeun di awal ieu mah bohong. Maka lamun ngaji kudu jelas di mana sumber kitabna. Eta dibejakeun kitabna lain gegedeun. Pan di dieu seueur para guru, seueur para kesepuhan, mangga tiasa dikoreksi apabila lepatkan engke moal diantep ku para ahli ilmu. Kitu maksudna. Jeung kudu jelas di mana sumberna. Kitu.
malah carita ge tina kitab anu bejakeun lamun rek ngadongeng bejakeun kitu ieu mah dongeng eueuh kitaban aku keluar dibejakeun ieu dongeng jelema anu rek diparabkeun ka mau ieu mah eueuh kitaban ngaranna ge dongeng 50% bohong 50% wadul tapi kan tadi bejak aya hiji jalma nya bodoh nya miskin nya jomblo musibah banget bodoh miskin jomblo penganggesan dulu ngalamun eta si bodoh bang ieu hirup nya bodoh nya miskin nya urudai cik si bodoh lamun aing sugih sanajan bodoh ge jiga nama aya nu daek tah kakarak si bodoh ingat ka kiai lah aing meuning ka kiai bae kitu menta jampe hayang sugih sugan ari sugih mah aya engke nu daekeun berangkat si bodoh ka imah kiai rek menta jampe sugih datang ka jalan panggih jeung maung kudu ditanya aku mau mereka mana dia bodoh kira aku cina mau bisa ngomong ulah protes karena itu yang iya mah ih kan sok aya nu telitian jelema gitu tadi pantas merah pula cik si bodoh rek ka imah kiai mau rek naon hayang sugih ieu kula hirupnya bodoh nya balangsak udaikeun geus sugan aya sugih mah aya nu daekeun cik mau dasarna teh hirup kudu boga kahaya tapi kabeneran cik mau aita mah rek ka kiai kula ieu kan mau raja hutan ngeun guru pan pulang kagak cenah ieu mau guru raja hutan mah kudu lintuh gagah teh terus cik si bodoh mah maksudna bejakeun ka kiai kumaha kitu ieu awak hayang lintuh siap cik si bodoh berangkat deui si bodoh menang beberapa kilometer panggil deui jeung orai ka baheula geus kumaha kula bae panggil saya gitu dongeng ieu cik orai dia bodoh rek ka mana rek ka imah kiai rek naon hayang sugih jadi hate hirup balangsa gitu wah cik orai dasarna ge cik orai ka beneran nya ka kiai mah ieu aing ka baheula di bahudo tarabah kucai tarabah kunaon coba bejakeun ka kiai hayang cager ieu ka baheula siap si bodoh berangkat deui si bodoh deugeut deui ka imah kiai panggih jeung jahe nah eta jada herang lamun jahu janda hurung janda herang sugih cikrang dah siap bodoh rek ka mana ka imah kiai rek naon hang sugih aing ge dia ge bikang sugih atuh aing komo lalaki hayang sugih dasarna ge cik rangda teh lalaki mah kudu lebih tibatan awewe tah cik rangda aya ka imah kiai mah bejakeun ka kiai ieu aing ngarangda geus kebal bisa ratul hayang kawin gitu bejakeunnya ka kiai siap si bodoh gancang carita digancangkeun ku kula ya datang beh eta si bodoh ka imah kiai assalamualaikum cik si bodoh waalaikumsalam cik kiai dibukakeun pintu na ku kiai sia bodoh wauheun kiai mah kasih bodoh ngahanya ku kula diwauheun coba lamun minta kula nyacakeun kenalan lagi ku mah bicara wau ya kula kamu ini apa kan dia pernah di kopi bae so coba lamun minta di mana ieu pada naon kan ieu waktu kepal kula ngomong bicara eta wau asup bodoh kiai mah asup bae pas di kopi bae geus diuk teh si bodoh ditanya ke kiai aya naon cenah bodoh tumben kan ieu kiai ieu kula ieu bodoh nyahok si kiai aing ge bodoh terus kula ieu hayang sugih kiai nya bodoh ieu kula nya miskin daekeun ge eueuh pan nyeri katakan hate Gus kiai kula mah hayang sugih we pokona mah sugan aya sugih mah aya nu daekeun ka kula cik kiai dasarna ge hengas dipandian ku kiai beres dipandian ngadoa kiai cik kiai bodoh tawaddukeun hate ka Allah Allah menyugihkeun mah
ulama sugan ngajadi wasilah anjeun dibere rezeki jembar ngadoa kiai geus kiai insyaallah anjeun bakal sugih dan si bodoh sasadu kiai ngampurannya mau geura ngampok lah miskin kieu pancari tenang kiai mah balangsa kumaha cik kiai tenang naon asal bohong deh yang disugih ke batang jika besok nyalon teh ya panen takdir boga kahayang datang ke kiai kiai doakeun abdi lamun abdi menang pokona mah dihitung pula hiji pokona mah dua pokona mah nepi ka 4 kali pokona lamun kula menang ai geus menang hiji-hiji aja da pokona kiai ngomong kasih bodoh awas dia belum bohong geus sugih mah siap kiai cik si bodoh moal kula mah moal ngahambur-hambur janji juga batu eta mah aya dina baleh Wamis dari rakyat untuk ketika maena menang satu jalan mah sampai ka eureun deui goreng bah gitu kalau mikir we lah cik si bodoh kieu kiai masalah amplop insyaallah kiai ngeun tadi kula aya nu titip pesen ka kula pertama mau cenah ge hayang lintuh cik kiai bejakeun ka mau lamun hirup hayang lintuh barang dahar ulah pilih manggih naon bae hakan siap eta cenah orai ka beungeun kiai hayang cageul bejakeun ka orai baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 3 kali pohekeun sakuatana teh keluar rangga cenah ge hayang kawin bejakeun ka rangga lamun hayang kawin manggih bela laki langsung aja kawin kiai mualaminya lamun balik bae hageus kiai sudah balik awas dan bawa amplop sugih siap cik si bodoh balik si bodoh timah kiai kan panggil jeung rangga cik rangga tereng bodoh dibejakeun pesen kula ka kiai dibejakeun kumaha cik kiai kieu cenah rangga lamun dia hayang tereh kawin manggih dia lalaki langsung aja kawin cik rangga bodoh lain dia lalaki cik si bodoh ya iyalah kerja ketulen nih cik rangga kieu kula marek nurut kenapa patah kiai anjeun kawin jeung kaula anjeun hayang usaha naon dimodalan ku kula kan tanda sugih hayang mobil-mobil naon dibelikeun ku kula anjeun hayang imah sagede kumaha dijieunkeun ku kula asal anjeun kawin jeung kaula cik rangga kumaha cik si bodoh endong aing mah dia mah second emang apa second coba lamun pinter mah kawin heula eta nu rangga kayak geus boga duit neangan parawan kajuhut mah ai pinter mah kalah endung tidak dia mah urut hese ngaranna ge si bod kalah mimpiung balik panggih jeung orai cik orai dibejakeun bodoh dibejakeun kumaha cik kiai bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali kohekeun sakuatana gua begini dikohekeun juok dek keluar emas sagede tekok nyala di dieu boom cik si bodoh paingan terbah kucai goreng di aing kaselak emas sagede tekok eta orai sujud syukur ku cageul tina kabel heula cik orai bodoh tanda terima kasih ti kaula ka anjeun hok eta emas sagede tekok bawa ku anjeun hadiah ti kaula kumaha cik si bodoh endong aing mah gila lepeh dia padahal doa kiai dijabah eta cenah mah urut lepeh di keuman kurang kuring sosok minggu dijual jadi sugih eta kalah endung cenah gila lepeh hese ngaranna ge jelema kalah balik tungtungan panggil jeung mau urung cik mau bodoh diwartoskeun pesen kaula ka kiai parantos mau kumaha cik kiai cenah ge lamun dia hayang lintuh barang dahar ulah pilih manggih naon bae haka
eta mau lieu kakak tuhu sasaha lieu kakenca sasaha katukang ge sasaha aya di hareup aya sibot cik mau kula marek nurut kana pepatah kiai tong nak si bodoh dilebok ku guru maka Pak orang juhud ngaji teu daek masantren teu daek pagawean nyatu barang dahar hayang ngaripukeun doang ka kolot tapi teu daek ngaji meuning paradkeun ka mau boros-boros parab para manu kitu pantes di Imam Ghazali nu kitu jelema melengep nek temen kumaha urang bakal dihisab hadirin ibadah moal sah cenah kiwari ibadah teu boga elmuna sah bae meureun pikeun jelema bodoh nu kumaha daerah Paneglang daerah santri daerah abuya daerah kiai di mana pasantren umat lembur aya pasantren ngomong urang tebecus ibadah teboga ilmu pikeun ibadah neuk di mana ngahampurana gitu urang mangeunaan coba dulu urang di Palestina urang nuakeun heula mudah-mudahan dulu urang umat Islam nu aya di Palestina sing dipasihan keteguhan sing dipasihan kekuatan urang yakin mereka yang korban dibom ku Zionis ke biadaban Israel yakin mereka mah syahid dunia akhirat maka urang di dieu urang mampu ku doa-doa mampu ku biaya-biaya berapapun insya Allah ngajari saksi jaga di akhirat Tuhan bisu akhbaroha bahwa urang aya rasa naon bela sungkawa aya rasa prihatin saudara urang nu luar biasa urang mah Pak rek ngaji sampai sapeuting tah sampai ka utah moal aya nu ngalarang tapi di ditu teu eureun-eureun bom jeung sagala rupana doakeun lamun memang itu alamatus saah memang moal eureun lamun eta termasuk alamatus saah boro-boro Palestina Islam di Indonesia pun akan sama nasibnya seperti di ditu sabab menjelang datangnya Imam Mahdi umat Islam sieur jadi Islam gitu ayeuna tuh di Israel mulai dasar ngomong penting urang rakyat gampang luar biasa jadi eta sing kuring lamun ningali video aturangan bisa ceurigna doang iwalti urang manjatkeun doa mugi Gusti itu ayeuna di ditu mah atuh geus yakin lah syahid insyaallah syahid ari urang nu kumaha kitu makanya doakeun mudah-mudahan eta lain salah sawios alamatus saah menjelang datangna Imam Mahdi sabab lamun menjelang datangna Imam Mahdi atukan Islam seluruh dunia eta merasa ketakutan jadi Islam sabab engke tidinya urang ngedrop jadi Islam kita itu harus bangkit cikabehan dirahui urang rek ditindas bae maka di sanalah musyawarah urang kudu membentuk satu komando satu pimpinan itulah Imam Mahdi menurut dina perjalanan hadis Rasul nu dicatat ku para ulama ahli hadis kitu ngun sanajan Rasul mustahil bohong ngeun heulanan ulah waka heulanan gitu da urang betah keneh bener gitu jadi nuka hiji jalma anu melengep eta jalma bodoh teu daek ngaji kumaha lamun aya nu bodoh masantren ulah leutik hate mang santri ulah leutik hate bapak kula Ki Ardin boga santri baheula eta ngejah Al-Qur'an Pak ti alif lam mim dugikeun ka Anas diejah alif jabar biasa di baheula mah eta tamat diejah kita disambungkeun mah teu bisa ku bodokna sakuran tamat balik deui ngejah di alif lam mim nepi ka Anas kita disambungkeun mah maca Quran teu bisa keneh Pak bapak kula meureun jengkel ieu dia ngape kena aing ning balik dia bodoh-bodoh teh gitu ceuri dicek teh bapak kula
Atau ayah kan jalan balik dia. Aing capek urusan dia. Gitu. Nah, cerik cenah. Kajawab. Cenah pansok nyebatakan. Kan pan saur akan wajib teh ngajina ari bisa mapan kumaha Gusti Allah kitu atukeun bae abdi mah hitung-hitung ngagugurkeun kewajiban bae eta Bapak Simkuring duikeun ka nangis cik Bapak Simkuring kampuran atuh meureun kalepasan ku emosi ku belet-belet teuing Bapak kumaha ide dijieun dengan naon kan cik Bapak Simkuring kieu ceng lamun aceh khidmat kana ilmu hormat kana parentah guru ngakhidmat kanu mere ilmu yaitu guru ngamulyakeun ka para ahli ilmu sanajan aceh ku Allah teu sampai dibere ilmu keturunan aceh mah bakal dijadikeun ahli ilmu ceurik anjeunna bener Pak putrana mondok deui ka dieu jadi bintang pelajar jadi juara umum cerdas luar biasa cik Bapak Simkuring ieu barokah Bapak ulah karena riwayat santri Syekhona Khalil Bangkalan Syekhona Khalil boga santri ngaranna Yanto eta pinter luar biasa apapun kitab yang dikaji oleh Syekhona Khalil Yanto itu adalah paling cerdas sehingga santri Syekhona Khalil nyangka ieu Yanto pasti anak ieu gede sabab ku pinter-pinter teuing dina hiji waktu Syekhona Khalil ngumumkeun ka para santri ceng wartoskeun nya ka orang tua masing-masing kempel kitu di dieu mama boga perlu hayang ngobrol langsung jeung wali santri bejakeun nya ka bapak ajen masing-masing tah cik babaturan Yanto teh da pasti bapak Yanto aya urang minta barokah aku pinter-pinter tinggi si Yanto urang minta dijampe minta cai hayang ditiup pokona murah bapak Yanto udah pasti bapak Yanto ka dieu pas datang karena waktu datang bener wali santri eta duduaan teh babaturan Yanto geus ngintip pae da bapak Yanto di mana cenah ai torojol manggul tiu tegupan itu dari itu mereka teguh daerah Jawa Timur manggul tiu disambut ku Yanto cium tangan Yanto kadinya kek babaturan Yanto duduaan teh dah cenah gua mah eta bapak Yanto kanjeng bapak Yanto manggul tiu jika lain kiai bari dia nage kumprut gitu saju sedengkeun mah nanggeus siap lah mawa cai rek menta jampe rada ngarengkog heula aing rada jampe ka jelema bodoh atau kalah ngaran bodoh tapi ieu Yanto anak pinter nanya ka Yanto Yanto naon eta nu manggul tiu bapak anjeun cik Yanto muhun gitu akhirnya kan terpaksa menta bae cai mah dipenta cai mah ditiup tuh ngomongan anak Pak Yanto wah bismillah wah geus ragu ieu kedua kan dasar penampilanna gitu manggul tiu dasar ngajampeuna ge bismillah wah kitu lah tik nu hiji deui aing mah sangsi dah jampe tiu kieu mah akhirna eta pan geus kitu dohor datang waktu dohor ngalawudu kabehan kana salat ditinggalikeun Bapak Yanto kiihna nangtu jiga bebek jiga embek Bapak Yanto kiih nangtu ayeuna mah jelema bodoh asli ieu ai pas wudu kekecepekan jiga bebek cik duaan teh atuh urang salah minta jampe kanu kieu mah ieu si cai dipiceun kawalungan gede kan jambatan begitu eta cai ragag kahandap karena walungan gede eta walungan sakitu kencengna eureun karagragan ku cai meunang ngajampe Bapak Yanto anjir cai eureun berarti lain sacai-caina dah berarti Bapak Yanto lain jelema biasa buktina sakitu cai kencengna karagragan cai meunang ngajampe Bapak Yanto eureun waduh aing kaduhu
dipicu rek menta deui ka Payanto pas ngaliuk do Sayyidina Khalil di luar di tukangeun cik Sayyidina Khalil teu naon dari ya korek diperhatikeun ka akhirnya Sayyidina Khalil ngomong ulah dideuleuh justru nu kieu lain jelema bodoh cik Sayyidina Khalil nu kieu jelema pintar ka Payanto aranjeun ulah ngeuleuh dohirna Payanto jelema miskin jelema susah jelema bodoh justru nu kieu lain jelema bodoh jelema hebat kunaon dikatakan hebat Sayyidina Khalil dia mungkin gagal di dalam pendidikan mungkin manehna gagal di dalam ilmu tetapi kegagalan beliau kegagalan dirinya menjadikan sebuah dorongan motivasi supaya anak nama ulah siga manehana maka cik Sayyidina Khalil ialah orang tua nu hebat inilah orang tua yang luar biasa. Wah, boleh dirinya gagal dalam segi pendidikan, orang gagal dalam segi pendidikan sehingga orang hidup bodoh, tetapi kegagalan itu dijadikan sebuah senjata motivasi agar anak mah ulah siga manehanana. Ieu cik Sayyidina Khalil nu kieu disebut waliyun min auliyaillah. Bukti dan jampe nageh tuh cai meuni eureun. Lamun lain pangkat wali moal mungkin dirina dari penyesalan kebodohan anak menjerit ka Allah mungkin Gusti putra abdi mah ulah sapertos abdi Gusti abdi peupeujeuh abdi nu gagal ieu cik Sayyidina Khalil ieu mah kadang-kadang anak kiai ge teu dikapasantrenkeun cik bapak kula lamun kiai anakna teu dikapasantrenkeun eta sarua jeung kiai kaduhung jadi kiai gitu kiai kaduhung jadi kiai geus ceng surat aing menjadi kiai dia ulah jika gitu ya adapun bisa jeung henteu hasil jeung henteu sanggakeun ka Gusti Allah luar biasa hadirin gitu urang kudu nyarean sagala teh ulah kupeda anak kiai urang teu dek ngaji mah moal ceus naon ilmu bisa dibluetooth bisa edit burungnya lamun bisa gitu mah tuh di-download buku lah ilmu bapak kula tetap galak bapak kula dia teu dek ngaji mah becus kan gitu tah eta hadirin ieu riwayat kisah nyata dari sebuah motivasi lah buktikeun urang sadayana itu ulah kupedah urang lain kiai geus ceng dia mah eueuh turun kiai moal jadi murid ulah kitu anak eta ngalana diri sorangan ngalana sing kuat kita mah gitu para santri kumaha urang bodoh ih loba riwayat jelema bodoh tapi jadi kiai di Jawa Timur aya hiji jelema bodoh masantren di dinya 7 tahun bah eta selila 7 tahun bismillah timu hafal audu poho dipindahkeun ku guruna kana audu tahun bisa tahun bismillah poho 7 tahun eta ge sarua emosi guruna dipanggil ku guruna mabur belet tinggi balik si guruna teh ieu dia geus rosak tinggi mah bodona mas santen 7 tahun bismillah jeung amun ge silingan ingat mah namun bismillah timu audu poho audu timu bismillah poho geus 7 tahun ceurik eta si murid teh mama abdi lain ku tahayang tiasa dan kumaha deui da abdi ngaji mah aktif heuh si pamajian isi aktif ngaji namun belat lah kira-kira sarua jeung bapak kula kitu geus teh balik ceurik eta si santri kula mah mama moal uwih nek pasantren bae teuing cenah kula mah teu bisa ngaji ge pancik mama wajib ge pasantren ngaji ai bisa mah kumaha Gusti ceurik sarua ieu ya riwayat nyata ieu geus pamajengan hampura kaula geus ngusir ka anjeun kaula ka bawa emosi geus anjeun masana dari dieu ngeun kieu kiwari mah ceng nya kieu cik pamajengan lamun mama ngaji tongkrong cirina tongkrong aceng mah teuing ulah ilu ka majelis taklim
lamun mama ngaji aceng mah meulem siki nangka bae 16 siki nangka 16 oke begitu mama bismillah mimiti ngaji belum eta siki nangka oke lamun mama wallahu a'lam bishawab sadaqallahul adzim pareuman eta siseunna kadiekeun siki nangka nu geus dibeleumna di mana beleumna mama di pinggir majelis di luar jalan mama keluar di majelis bener bae trong ciri ngaji santri mah bring sejen ka majelis taklim si eta mah meuleum siki nangka 16 biji itu begitu diurungan seunana asupkeun siki nangkana ajengan mulai ngaji kieu beneuleukeun seuneu ajengan wallahu a'lam bishawab di pareuman siki nangkana dicokot distorkeun ka mama ajengan ieu cenah mama siki nangka mesti beuleum sabaraha tutung ceng tutung 8 cenah ieu utuh 8 cokot mama ajengan sukeun kana kerese ngaji deui sore batur mah pring santri ka majelis eta mah meuleum siki nangka di 16 teu kacaritakeun menang nangka ti manana wala menyacakeun menang nangkana mah tuh pihak ka mana kula itu bal nyacakeun urang mung geus siap lah siki nangka di beuleum beres ngaji mama ajengan pareuman seunana eta aneh nu tutungna 8 bae nu 8 deui utuh bejakeun mama ajengan ieu cenah mama nu tutung 8 nu utuh 8 datang ka peuting ngaji deui batur main meuleum siki nangka di 16 beres sama ajengan ngaji di pareuman seunana aneh nu tutungna 8 nu utuh 8 masuk kendai ku majikan kana keresek sabaraha tahun kitu bae 2 tahun boleh man siki nangka bae beak kapanegan-paneg lah eta nangka geus meunang 2 tahun bodoh 7 tahun manehna ngaji bismillah jeung auzu ditambah 2 tahun sabaraha tahun pesantren 8 tahun 7 tahun ngaji bodoh 2 tahun meuleum siki salila 2 tahun nu tutung 8 nu utuh 8 seueur lancar maena tutung 8 utuh 8 da setiap setor eta sakitu nu tutung meunang 8 tahun masantren panggil ku kiai ceng euy los panggil orang tua anjeun piwarang ka dieu ku mama euy anjeun panggil kolot datang kolotna ka dieu aya naon cenah mama jangan kieu bah kapungkur 8 tahun yang lalu abah nitipkeun putra abdah di dieu ka abdi piwarang diurukan ayeuna cunduk kana waktu ninggang kana mangsa putra abah 8 tahun di dieu masantren kiwari ku abdi diserahkeun deui ka abah mangga eta mah abdi nyanggakeun ku abah amalkeun ilmuna di lembur eta sia eta mohok bae pan aya saya hadir oh pan ya kita bang pokona mah bah ilmu ti kula manfaatkeun di lembur pikeun anjeunna khususna umumna pikeun balarea si ieu mun pucat naon rek protes isi tah cik mama cik pak abah nanti bapana cerik bapana mama hatur nuhun mama abdi ngan bisa nitipkeun doang mama salila 8 tahun hanya ibarat micin batu kaleuwih mama abdi tara noong gampang ku barang berek anu ngajari guru anak abdi tetapi mama dina dinten ieu ngadoakeun ka putra abdi anu tos dieusian ku ilmu nuhun mama cik bapana cerik bapak jeung indungna ka mama ajengan hatur nuhun tina ilmu anu parantos diwurukeun ka putrana cik mama ajengan hayang dina balik ngeun datang ka imah ngayakeun salametan geura beca kiwali supaya datang ke disambut ku salametan engke datang ka imah bil barokah ieu wasiat ti guru mama datang ka bumi maca kitab walau sakalimah waktu si eta ucap kitab gimana siap atuh bebeja kolot nakan itu geura nyiapkeun acara walimahan supaya datang disambut
siapkan kitab sasalaman jeung mamajengan ceurik bagian si eta sasalaman mah kumaha ieu maksudna geus ngomong anjeun didoakeun ku mama amalkeun ilmu ti mama mah ilmu geus ngomong bingung sih adi teu daek kumaha dan ieu geus langsung intidar jeung kolot geus cek jalan balik heuh makna maksudna ieu ilmu geus ngomong balik balik terpaksa datang ka imahna rame juga ki cik mana disambut ayo wawancara segala mari kita sambut saudara kita yang pulang dari pesantren selama 9 tahun menimba ilmu agama mana teuing gagah dak cenah ngajina cik wawancara makin ngedegeng sih malah si pemawancara ada sebuah ayat informasi sauna piwarang maca kitab walaupun hanya sakalimah. Alhamdulillah kursi disiapkan, kitab disayogikeun. Mari kita dengarkan bersama dulur urang buka karak balik di pesantren rek maca kitab dibayuneun urang sebagai wasiat ti guruna hayu urang kupingkeun eta si eta lamun dikeuleuh geudehan kitab naon bismillah kita becus nutimun nage 8 tutung 8 utuh aduh selama 2 tahun ari teu dae kumaha ari dae kumaha bingung mundur kena maju kena mun ari teu dae kolot mana ting kecewa ari dae pasti na mengisin panjenengan lamun geus mepet nekan lah aing laju nama naon teh aing maju bae ka hareup gek beliau dina meja geus disiapkeun teh dina kursi dulu kita dihareup aya dicokot kita assalamualaikum bisa salam bisa waalaikumsalam juga bebas kasepuhan dipayun para kiai sikman kumai cokot kitab dibuka di hari begitu dibuka kitab merupak naon dia cek kitab harina poek pura-pura kabaca wah iya geus ieu kumaha cek inget kana membahas bahasa mama tadi cek amalkeun ilmu menang ti mana cek manehan lu inget di 8 tutung 8 tutung lah aing mulai eta bae itu pelem maneh geus aing mulai bicara kanan da ti guru ge amalkeun ilmu nu menang ti munang eta dah nggak sabodo tuh yang mulai eta bae balik perut 8 tutung 8 utuh cik maneh balik perut ai perut nama kundung ngeuleuh kenyataan sabada ngucapkeun sakali melek seut eta jelema nu hadir di hareup muhun oh pancik maneh teu ngamuk kalau umut-umutan jeung ka hati lah sabodo teh aing nek terus kayak mah 8 tutung 8 utuh 8 tutung 8 utuh setengah jam gitu bang cipana cukup lah sakieu gini hadirin sakitu bae anu tiasa kuabi disampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eta bapana ngudag bari ceurik nangkep ka eta anakna ceuy teu sia-sia abah masantrenkeun Aceng 8 tahun pohara amat ieu ngaji ka hartina cik bapana oh cik mana ngaji di mana beak pakai bapak pakai ngamuran Aceng di pesantren ridho bapak mah ari ilmu na diga kieu mah kadengena pohara ieu ilmu mantapna cik bapak cik manehna ilmu aneh manehna eta para kasepuhan kabeh neangkeun ceng mama sanajan paeh kiwari boga penerus 3 kieu mah mama tenang ninggalkeun masyarakat dalam kabodohan ari Aceng ku pohara amat pasehat ieu macak ieu anak ieu oh pasehat aing mah dalapan tutup aneh bae mohok bae eta jelema pada sasalama pada kabeh bangga pohara amat ceng ieu ngaji ka hartina beuh cenah ieu ngaji pohara eces jentrena main ngalamun bae ieu aing nu gelo aku ku aneh ngencik eta pembawa acara tadi orang cenah bisi capeun urang piwala istirahat deh kakaknya
lempang main ke kamar asa teu napak ku aneh ieu kejadian di Ciwi dan nyeri lain mimpi datang ke kamar ngalamun deui aing nu gelo apa jelema nu aing parang saya 87 kunaon cik ahli Quran aceng pasehat amat baca Quran cik ahli fikih penjelasan anak aceng ku pohara kaharti gitu main ngalamun di jero kamar ieu kumaha bisa kieu geus kitu mareup besar dina pangsarean mimpi datang guruna ceng ulah khawatir Allah maha kawasa anjeun teh atuh bagi Allah mah gampang mere ilmu cik ajengan pan anjeun geus ngabuktikeun kakhidmatan anjeun kanu ngajadi guru anjeun nurut kana parentah Allah jeung Rasulna tolabul ilmi kumaha anjeun piwarang uwih jawab anjeun abdi mah wios mama rek masantren bae sanajan teu bisa ngaji ge ieulah hasil buah ka istiqomahan kasungguhan anjeun cik mama ajengan ngungkapkeun satu ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana jahadu anjeun luar biasa kesungguhan anjeun luar biasa anjeun ku kaula diparentahkeun belum sikinang ka 2 tahun lamanya sugan anjeun protes teu anjeun maka lanahdiyannahum subulana berapa huruf tauhid dirinya yakin kami benar-benar bakal nuduhkeun kana jalan kami bagi Allah mah mudah maka anjeun kenging ilmu laduni ti Gusti Allah tina hasil kesungguhan jeung bakti anjeun kana ngajadi guru amalkeun teh bisi anjeun ke manggih karipuh robitoh bayangkeun wajah mama insyaallah mama ngiring ngabantos ngaduakeun hayo kuali mah ulah sieun buri jalan mena hudang naonnya kitunya pas dibuka kitab bener kabaca kaharti kasurahkeun itulah futuh di pangeran luar biasa makanya surah jahadu terpulang di pesantren jadi kieu jadi jahadu eta walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana contoh misalkan kula haji ayah rek ka bumi Kiai Dayat nanyakeun kula di Pandeglang di pasar kaulang itu atau di dia tadi handap di Merak misalnya Pak ahli bumi Kiai Dayat paling mana cik nu ditanya oh Kiai Dayat mah lamun tiarah Pandeglang belok kiri terus naik bae turunan naik bae engke aya musola anyar belah katuhu cenah di mana belah kiri ricep loba lampuan jual ricep eta Kiai Dayat bumi nama dipengket hiji jahadu dituduh jahadu keluar kula rek ka bumi Kiai Dayat naroskeun di handap Pak ari bumi Kiai Dayat di mana cik nu ditanya oh bapak rek ka bumi Kiai Dayat hayu diganti ku abdi dianterkeun sampai dipanggihkeun jeung Kiai Dayat ieu Kiai Dayat nah ngeunaheun nu mana ngeunaheun nu kadu makanya lo jahadu kene Pak kula rek ka bumi Kiai Dayat di mana bumi Kiai Dayat cik nu ditanya oh bapak rek ka bumi Kiai Dayat antos sampai bapak mau di bumi abdi bapak geura bae ngopi bisi hayang dahar eta sanguna Kiai Dayat mah ku abdi rek diteang Kiai Dayat dianterkeun ka abdi mah teu leulempangan ngeunaheun nu mana ngeunaheun nu kate dalam arti kumaha jahadu pina tergantung kesungguhan orang para bapak anak orang hayang jadi kiai anak orang hayang janten ulama tergantung jahadu na urang maka engke kumaha
suwan urang mah lanah diyanna hum subulana, tergantung urang. Lamun jika Bapak Yanto rumasa dirina bodoh tetapi selalu berdoa ke Allah, mahabbah ka guruna, malah Bapak Yanto dikisahkan setiap bulan manggul tiu mereka Syaifona Khalil tina hasil berkebunan lain kuboga ku hayang ngamuliakeun ka guru anakna sehingga hasil tebuna si tebuna dianterkeun ka bumi Syaifona Khalil setiap bulan langganan, lain ku sumbat ku rasa pohara ngamuliakeun kanu ngajadi guruna. Maka jawaban ti Allahna lanah diyanna hum subulana, yantona jadi bintang pelajar. Seperti nu bodoh tadi 7 tahun bismillah jeung a'udzu bae, tetapi teu aya rasa bosan, nu aya resep bae ngaji, malah ketika titah balik ku bapak na ku guru nah jawaban anak mama wios abdi mah teu bisa ge, yang penting abdi mah ngaji, da ngaji mah wajib perintah Allah, nu ngabisakeun mah Gusti Allah. Dititah ku mama ajengan belum sikin angka selama 2 tahun sugan protes naon maksudna henteu, pokokna mah cik guru kitu maka lanah diyanna hum subulana. Ulah ieu anak hayang jadi kiai, kadang-kadang urang mah jiga micen batu kaleuwi, ulah kikituana. Tuh urang inget karena sejarah Tuan Syekh. Tuan Syekh ketika ada hiji jalma nitipkeun ka Tuan Syekh, nitipkeun anakna, aya jelema hasud, anak dia mah di ditu di Parabana ge jiga kotok, jiga kucing. Kitu we Tuan Syekh dahar jeung daging, ai anak dia dahar urut, kahasud kolotna. Datang ka Tuan Syekh nyokot anaknya. Kula mah ngeun anak di dieu lain dihinakeun, ditah dipagahan, ditah mulia, ditah boga ilmu. Tapi cabut anak kula mah cek Tuan Syekh mangga. Canak bae. Datang ka jalan dites ku bapana, ditanya ieu bisa, ditanya itu bisa tuh. Ya anak aing teh bisa ngaji. Wah, dia kelas nyabut anak tanpa diteliti terlebih dahulu. Balik deui diserahkeun di ka Tuan Syekh. Tuan Syekh terjadi abdi taluanan nyabut anak teh dititipkeun di dieu. Cik Tuan Syekh hampura bae. Lain pula teu narima ngan Allah parantos nutup putuh karena hate anak anjeun wasilah anjeun nu ngajadi kolotna teu ngahargaan kana ngajadi guru. Berarti kemanfaatan ilmu anak urang, keberkahan ilmu anak urang, hasil jeung hentena ilmu di anak urang tidak terlepas aya campur tangan urang sebagai orang tua anak. Gitu, maka tinggal mikir. Gitu, taklim maka kula sok mikir jeung babaturan. Ieu urang kunaon bisa ngaji, padahal ieu urang polongok keur di pesantren. Nyieun dalil sorangan, dah boga guru, boga urang lain boga guru. Satu beak kalapa guru. Bagian lain boga mah delok merah. Tapi jadi kiai pasti teliti horeng ka ikhlasan nu ngajadi guru boga ilmu. Gitu. Maka awas ulah ka pesantren anu ngajadi guru. Guru itu sahibul wasilah. Gitu. Malah cik Imam Kusyairi, man sahiba syaikhan minas syuyuh, sahaja manu masantren di hiji guru. Faqad naqada ahdas subati. Lanan summa tarodo alaihi biqalbihi. Hatena cocok karena isyarah guru. Gampang ku tingkah mah hate mereka ngomong cocok. Faqad naqada ahdas subati, maka eta jalma sarua jeung mutus tali kaguruan. Gitu. Itulah luar biasa. Lamun mana tobat bari sadar wajabat alaihi at-taubatu, wajib murid nu boga hate. Ka guru mah ngomong 5 paal takada. Ih, pan guru kitu teu mana. Gitu. Teu mana. Lamun urang ngacat ngaitiron karena isyarah guru, maka putus sanad ilmuwan. Sanajan bageul urang hareupeun guruna hate ingkar, maka ilmu urang putus sanadna. Gitu. Wajib tobat. Nah sababna fa inna syuyukha bimanjilatis suparo, karena posisi guru mah ibarat penunjuk jalan. Itu aja. Makanya lamun urang hayang berkah ilmu, guru urang mulia dengan cara naon bae urang sabisa mungkin min jahlil murid ayyusi'a al adaba. Salah satu murid polongo guru adab kan jadi guru. Na'udzubillahi min
kok menyebutkan eta urut guru aing tahu walat kata jalan menyebut urut guru aing tuh sejarah manakib guru urang dicaringin apa usuk ka guru-guru SD nak dihaola ka babaturan nu pernah sonogan di kobong dihaola maka tabahun ilmuna luar biasa urang sok ngaji kali bukaan gitu makanya urang lamun urang rumasa bodoh urang rumasa teu boga ilmu hayo urang cari keberkahan ilmu melalui khidmat kanu ngajadi guru keberkahan udah terus gitu ya nanti deui tadi mesti melengah nu kadua anu hete we kula lamun ngobrol bab santri sok asa kasolan nu kadua ieu mah cerita kula ya cerita heula kula pan kula mimiti dikaluarkeun masantren kupun bapak tahun 2001 eta ka daerah Ciamis pesantren Darul Ulum Petir Ciamis pesantren khusus Jampul Jawa me usul fikih amit yang kula di ditu sekitar 4 tahun eta mimiti kula masantren nah tidinya pan sok lamun haul pantos tos kantunkeun eta pun guru ngantunkeun bareng jeung pun bapak abdi pun guru heula bulan Jumadil Akhir bapak abdi bulan Roah pas nisfu Sa'ban bapak abdi mau ngantunkeun tah keur aya bapak simkuring mah kula lamun ka ditu alumnian sok diongkosan ku kolot keur pamuda keneh mah ketika kula geus kawin isin pandek minta ongkos geus kawin ieu gitu ngeun hayang pan eta ka guru silaturahmi ngahutang duit kula 5 juta pan kudu 5 juta eta paling leutik sabab ongkos mobil kan bensin mobil tol makan amplop dahar di babaturan di ngumpul eta 5 juta bela saya ngahutang cik pamajikan neti mana maya guru ge ngamaklum urang mah jauh ngamaklum gitu da urang pana hadirat maosok karena kula hayang sangkan pamajikan repek kan saya gawem kudu aya jawaban dia kudu jawaban nu kahati mikir kula repek kula ngajawab dia neng ulah khawatir ngahutang jeung ka guru memeh datang ge geus kabayar nu bener cenah hayu beuktikeun orang kula ngomong kitu ge ame repek pan kitu ame repek pan lamun teu kitu awe mangke nyeweket kula ge rada ngadedek waduh aya sing katawean berangkat deh lah kumangke bae wih di ditu di jalan aya telepon Haji, ayah di bumi tuh, abdi menuju di jalan, di Ciamis. Ayah kan? Ayah abdi dekat bumi, naon. Wayah nak haji, abdi mengpundaikeun ieu anak di Sundatan. Sedengkeun abdi boga nadar, lamun anak abdi kasorang di Sundatan, nu ceramahna hayang haji ayo. Jadi wayah nanya ka haji ka bumi abdi, ira ka acara malam isuk, ha? Aku keluar naik ke capek kene, datang ka imam capek kene. Wayah nabe haji nadar ieu. Wayah nabe sanajan deuk sakata 2 kata yang penting ka imam abdi. Waduh, pangkarunya nya nadar. Geus Kak, insyaallah. Mudah-mudahan abdi pasien kuat bae Kak. Kitu, geus we. Tutup we teleponna. Kula mau mobil deui cik pamajikan cenah kitu mah SMS minta nomor rekening. Cik kula teh bere-bere. Beret ai kunaon pamajikan ocehan dulu cuma transfer 5 juta eta pula langsung pamajikan tuh neng koreng pula asa naonnya asalam haus mangicai bener kan memeh datang ge urang geus dibalas ku Allah eta pamajikan nya koreng pula ge aneh cuma bisa kiri suhun Gusti kula teh katawean. Tapi eta dijawab bener. Tah, ti dijawab tahun hareup kan kula ngahutang keneh. Miskin keneh. Mun pamajikan teu protes, da yakin on. Amal di langsung. Tah, tahun eta ngahutang deui. Ngan memang eta mah henteu di jalan. Geus datang kitu teu lila kabayar. Tahun katilu
Kula geus boga duit. Tengah hutang. Minta tambang boga duit. Geus sekali halah lumayan. Geus tidinya eta meureun kalah ngomong. Pan ieu urang tahu ieu mah tengah hutang. Engke cenah balesana naon? Ayo. Bukan kieu keneh. Lamun urang tengah hutang balesana leuwih gede. Lu bener sih kula teh. Goreng kula ngajar jadi gitu. Didinya dar berangkat. Uwih malam Jumat. Kula eta kacapean tunduh antara mawa supir sok jeung keluarga anak. Mampir di Kadupina. Rabengger, Syekh Sohib, Syekh Ruyani kan di dinya parkiran ngeunaheun, tempat ngeunaheun. Kabaran subuh di dinya. Beres tetepan subuh, ruk kula sare. Pamajikan ngasuh anak. Jam 8 kula udang mandi salin poe Jumat. Uih, di jalan kula ngomong kieu Neng. Ieu mobil kalotor, urang nyuci mobil heula yuk, engke supaya ulah teu nyuci deui di imah. Kula mampir di Curug Barang, Bah, di Cipuicang eta, pernah cucian. Nah, kula mampir di dinya. Salilan nungguan cucian, kula ngobrol jeung nu boga seting. Kula ngomong kieu, Pak Haji, kula mah kabita ieu tanah di dieu nya curcol cairna. Yang ngeunaheun ieu mah pemandanganna cuacana. Lamun dijieun pasantren mah cocok. Cikula teh anu mobil tah. Pas nek balik, tah tukeran nomor HP. Balik, menang saminggu ting 2 minggu ti hari tah. Pak Haji nyusul ka perweh ka betul. Kula ge asa-asa. Si Pak Haji pasti cenah poho deui nya kiai. Henteu kitu Pak, mun abdi asa-asa. Lamun teu dihapus mah cenah nami Bapak cenah dituliskan ku kiai kamari. Pas di miss call aya ngaran. Oh, mohon Pak Haji, ampun aja tidak abdi rada poho deui. Minta jangan tersawis. Ayo nang Pak Haji. Atau hayang ngomong bae cenah ka dieu. Hayang keliling ka pasantren. Beres tidinya ngaluarkeun sertifikat tanah. Ieu cenah kiai hatur lumayan pan cenah kiai kabita tanah daerah abdi. Ieu mah sugan aya manfaatna bae encan luas mah nasihan 240 meter eta harita. Ieu mah kayak cenah urang neangan tambahna deui supaya rada lega. Diberes cikula. Tuh, Neng. Urang hargakeun tanah di biasa sabaraha. Nu dijerok kan aya nu genep anu sekian kan hargana per meter. Kalikeun teh Neng. Nya. Tah, kula maka bawa keyakinan. Letah urang, ceulik urang, lisan urang, leungeun urang, kabeh teh guru urang. Maka benar jalma apabila tidak tahu terima kasih kana jadi guru awalat eta jalma anu ngawalat mah Allah nu mere ilmu Allah nu ngabarokahkeun Allah nu ngamanfaatkeun Allah ngeun Allah neuleuk kana sikap urang ai guru urang mah pernah sarua jeung urang ulah ieu mah guru komo ieu mah beda partai anu kecekuk ini ulah sok ikikuan dina kitab Tadlul Qulub lamun urang sok goreng hate kanu jadi guru sok ditembongkeun akhlak guru pi omongeun muridna goreng mah lain guru nu goreng akhlak urang nu goreng pandangan kanu jadi guru makanya kisah teh nyacan ka guruna Fatihahna salah sehingga main muparokoh cik guruna istighfar dia berarti sombong ngarasa aing mah geus teu dieu geus teu ditu masantren gitu, pas istighfar manehna ngadenge guruna maca Fatihah ku pasehat amat berarti Allah nembongkeun akhlak manehanana ka manehana sehingga nyacan kanu jadi guru. Naudzubillahi min. Kedua, jalma nu malangap min alimin goiri amilin. Jalma nu boga ilmu tapi teu ngamalkeun kana ilmuna eta nu kitu jalma malang tadi di rumah sana sabaraha kemudian ayah hiji kuari kurang dibejakeun bawa masantren anak anak fardu ain nyaho tah urang maka lamun ti dieu sabada ngaji sabada dibejakeun bawa masantren anak itu adalah hukumna fardu ain kari-kari henteu keneh masantrenkeun berarti orang dieu orang meleng ya itu betanya. Kemudian katilu min alimin min amilin goiri mukhlisin jalma nu beramal tapi henteu ikhlas eta ge jelma meleng
Kumaha ikhlas? Ikhlas eta memang beda-beda. Al ikhlas yahtalifu biikhtilafin nas. Ikhlas mah beda-beda kumaha jelemana. Ame gancang penting ya. Kurang contoh ikhlas. Bu, naon bedana sayur asem jeung sayur lodeh? Oh, naon? Gancang putih. Santen banyak, bedana santen, sayur lodeh mah make ai santen tidak naon bahan Bu. Kalapana di kumaha? Dialah heula. Ya kupu-kupu aya kalapa ieu mah. Dialah heula. Kumaha ngalana? Aya ditaekan di bangkong, eta kalapa nu ragageun di luhur kadang-kadang peupeus. Langsung jadi santen. Di kumaha? Dipesek heula. Atuh ompong parutna tah mah. Langsung jadi santen. Di kumaha? Di butrik heula. Geus diberes di butrik jadi santen. Di kumaha? Di paru jadi santen. Di kumaha? Diperet kakarak jadi diasupkeun kana sayur lodeh, dikucel, kemudian diasaan kudu masak. Pas diasaan ketika ngeunah nu di alam ngeunah amat ieu kalapa atawa ngeunah amat ieu sayur. Sayur nu di alam padahal nu dibebeutkeun kalap, nu dipesek kalap, nu dibutrik, nu diparut, nu diparat, nu di alam sayur. Eta gambaran ikhlas. Keun bae kadang-kadang urang nu capek, ibu-ibu nu masak aya di alam bapak-bapak. Keun bae hitung-hitung jadi kalap. Eta gambaran ikhlas. Seperti pembangunan musola nu capek-capek nu henteu, anu urunan-urunan nu henteu loba, anu ngadukung loba, nu ngomongkeun ge ketika sukses ieu pembangunan di alam ku batur orang juhud tidak meuni kompak nyieun musolana tereh horeng mah oknumna ge loba. Keun bae hitung-hitung jadi kalap. Eta gambaran ikhlas. Ulah dipersulit ikhlas. Memang ikhlas loba tingkatan. Ngan kieu belah ketika aya upaya hayang leuwih bagus eta ikhlas. Contoh, biasana urang berjamaah make baju asal nempel, kadang-kadang baju partai Nasdem. Bisa ka masjid. Ngadenge di pengajian bahwa lamun urang rek salat, baju paling bagus adalah baju putih tur polos. Oh, cik urang meuli urang hayang make baju putih tur polos ketika urang salat dipake eta ge ikhlas pikeun pangkat eta mah. Ulah sok nyacan batur, dasar batur telo ka masjid, pas datang ke masjid boh teken haldo deui aya dia ka masjid atuh batur eureun deui. Ulah sok kikituanan, ulah kitu. Keun bae urang motivasi nu karak naik berjamaah ulah waka digeureutkeun. Lamun cenah rek dirobah pakaianana sangkan ulah make baju asal bae, bari kurang dipapatahan secara baik, bari dibere ieu pecina, ieu sampingna, ieu kokokna, insyaallah nurut. Ulah ieu mah naon dia kondangan ka masjid make batik atuh batur ulah kitu ulah kitu. Lamun aya jelema teu daek berupaya hayang lebih baik di dalam persoalan ibadah ataupun apapun, eta nu kitu jelema meleng. Nu kaopat nu meleng eta min mukhlisin ghairi khaifin, jelema nu ikhlas tapi teu sieun ka Allah. Sagede pangkat Rasulullah Kangjeng Nabi sayabat ni hudun, cik Kangjeng Nabi ketika Nabi membaca suratun tentang masalah siksa dugikeun ka beruban rambut Rasulullah pusieun karena siksa Allah. Eta Rasul nu dijamin ku Allah. Urang Nabi lain, kiai lain, ustad lain. Urang kadang-kadang teu sieun ka Allah, wani ninggalkeun salat, wani ninggalkeun ngaji, wani ninggalkeun kewajiban-kewajiban. Pantas ulah disebut jelema meleng. Aya opat hiji gajah penting. Oke gajah kenal cenah aja ayo atuh biasa bae kurang mending ngesa-ngesa.
Iya nu kieu ieu ngaji terus, muludan terus, rajaban terus, masih jeung salaki ge. Atuh kula di geus poho deui. Mau tentang kai mah mesti tonggol. Mudah-mudahan ieu mah hanya motivasi kanggo sadayana da urang bakal dihisab jaga di akhirat, urang teuing isuk teuing sore, urang bakal maot, kiwari urang juga jagir bisi mah isukan mah jeger. Maka mudah-mudahan kempelna urang di tempat Al-Qur'an, mudah-mudahan urang tergolong jalmi anu ngamulyakeun ka para pembaca Al-Qur'an ge apa hoyong diangkeun lamun apa aya dina karidhoan Allah, aya asup ka surga Allah, upay haji aya. Kadang-kadang pula kadang doang ku batu cenah mun kiai, boh cenah si eta mah ganeng, kadang-kadang mun bisa ngomong doang, Pak. Urang ngomong mah jiga nu heueuh. Padahal eta diancam ku Allah ge kabur maktan indallah. Hewaeun Allah. Banget bencina Allah ka jalma nu bisa ngomong doang. Maka ulah hoyong diangkeun ku apa jeung dieu ku para kasepuhan, ulah mah hoyong diangkeun murid dunia akhirat, tomok ku sultan aulia, urang mudah-mudahan diangkeun sebagai murid. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kahartos Bu. Nah, cik buruk lagi geus ka hati mah ngaji mah geus. Ka hati? Henteu. Cik buruk lagi lamun bodoh eta tuh enggak ada capek. Intina mah penting. Hapunten apa? Hapunten kasepuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.